Sampurasun baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya sim kuring pada nyepil Kang Ajo. Tuh, Kang Ajo anu si rajin tuh gaduh me Kang Ajo. Tuh tinggal baraya Kang Ajo mah rajinnya. Rajin pisan. Tanur tuh. Biasanya lamun tanur mah dilakukeun teh ku ibu-ibunya, ku mama gitu, biasanya ku mama tanur teh. Tapi si tingali tanur luar biasa si Kang Ajo ieu lah, ya Allah Gusti. Duka sabaraha ieu Kang Ajo. Ieu teh sahanya Kang Ajo ari ieu sawah nu saha Kang Ajo? Anu Kang Ajo. Wah, anjir. Hebat si Kang Ajo. Di tanuran ku sorangan Kang Ajo. Anjir. Ku sorangan cenah baraya di tanuran tinggal ngaramet. Rajin kieu. Hebat. Jarang-jarang ya lalaki tanur tinggal isi Kang ieu mah tanur. Wah, hebat si Kang Ajo tinggal di baraya. Tuh, sangat rajin sekali. Keong Saya ku keongnya Kang Ajo. Wah, ieu mah euy. Keongna kudu dieta Kang Ajo. Di bedilan. Pesan loli kalau saya loli. Loli biasa sabaraha hiji loli? 2 peler jadi kalau moho Oh, ku keong. Alah, bebel. Tuh baraya tinggal di Kang Ajo. Aduh, rajin pisan. Tanur, ngaramet. Tuh. Tah kieu baraya hari hirup di kampung mah. Kieu we tani nyawa ke kebonnya. Ini orang udah kudu rajin atuh, da ari teu rajin mah kumaha atuh di lembur teh. Ngaran hirup di lembur mah da urang teh kudu aya kadaek kitu nya. Sagala pelakeun, sagala piara gitu, boga kebon ulah kantun bala we ngahgar tamu di piaraan teu. Kayak gitu baraya matak di lembur mah urang teh kudu rajin. Cikolo teh mah teu rajin mah moal macok cenahnya. Tah kitu moal macok cenah. Tah gitu. Moal ngakeul cenah Kang Ajo gitu. Seperti sim kuring oge pan ieu teh bade angkat ieu teh. Insyaallah bade angkat, bade diajar tani. Mudah-mudahan we dilancarkeun. Tuh kieu kehidupan Kang Ajo di lembur teh baraya tuh. Tandur, ngored ke kebon, nyadap, terus ngurus eme tuh, aya emena Kang Ajo teh tuh, bogaeun eme tuh baraya tuh, tame 7 emena teh baraya Kang Ajo teh. Rajin di Kang Ajo mah. Salian ti buburuh teh nyara sawah nu nyalira gitu. Lamun geus beres nu nyalira kanu batur buburuh ngored. Naon we sagala dicabak pokona mah teu bauan gitu nya. Memang kudu kitu ari hirup di kampung mah. Hirup di desa mah. Dah henteu kitu mah da di desa mah iwal ti kana tani, kacabakanana, tani etana. Aktivitasna baraya. Da mal aya di desa digawe kana pabriknya Kang Ajo. Oh, di desa hirup kana pabrik mah. Non digawe dina pabrik mah. Paling di desa mah digawe di kebon, di sawah. Paling lah nu paling alus teh paling mantap teh paling di bangunan gitu, sok aya nu ngabangun geuningnya tatangga gitu. Paling oge keren teh di bangunan. Lobana mah ka sawah we, ka kebon ngarore. Melak pare, melak kapol, melak cengkeh. Pokoknya mah di kebon mah sagala we dipelak kitu nya. Kan ulah teh melak kerud baraya. Lamun melak kerud mah kalbeak me. Jablay Gitu. Naon we sagala pelakeun, sagala piara ku urang. Aya kebon kamean. Jablay mah ulah. Da mal jadi di kebon mah sieun jablay oge. Itu baraya. Di kampung mah.
Melak naon we, penting nama orang mah hirup bisa ngejual gitu. Dahar aya kapol pelakeun, aya koneng pelakeun, aya jahe pelakeun, aya sereh pelakeun, pokoknya mah segala rupa anu bisa dijual, bisa diduitkeun pelakeun nu boga tanah mah. Ulangan saukur ngahgar tamu tanah teh dipajakan unggal tahun, dipiara henteu barala kan lebar. Begitu mah. Coba ari dipiara mah dipelakan ku urang, jadi si pajak teh unggal tahun urang bayaran semua rugi. Hari kitu mah baraya. Ku urang dipelakan mah ieu mah dipajakan unggal tahun. Hari di kebon jadi jukut. Tak manfaat kumaha atuh. Lebar atuh hari kitu mah. Lebar kantun dibalaan tamu kebon teh. Dipajakan mah da heueuh anggar. Tah kitu baraya hirup di kampung mah nya. Da ari anu di kampung mah moal nepikeun ka teu boga tanah lah kurasa mah. Kurasa simkuring ieu mah anu hirup di kampung, anu asli orang kampung moal nepikeun ka teu boga tanah, pasti we lah boga tanah mah. Henteu boga tanah nu sorangan ge pan aya tanah garapan, tanah desa, TN, tanah negara. Tah eta piara gitu anu deukeut mah loba peluang mah di urang asal daek. Kan ieu mah lolobana meureunna anu ngaradul komo zaman ayeuna barudak ayeuna. Wah, gaweana teh nyarong HP we di mana barudak ayeuna daek macul, daek ka kebon, daek nyawa, daek tani. Wah, jarang. Meureun 2000 hiji mah. Tina 2000 teh hiji, meureun tawa 2 meureun kitu teh. Zaman ayeuna mah heueuh. Malahan mah budak simkuring pan kitu. Embung diajak tani teh. Kurang-kurangna mah. Zaman ayeuna mah aduh. Tapi da urang teh teu kitu, ngeureuyeuh we anu daek mah kitu. Lumayan atuh. Urang boga kebon cengkeh, boga kebon kapol, boga kebon kai. Kan urang bisa ngajual kali-kali. Melak cabe gitu nya, melak bonteng, melak naon we nu penting mah. Ulah nepikeun ka sawah atawa kebon nepi ka ngahgar barala lebar baraya. Lebar. Tah kitu. Oh, mangpaatkeun tah eta teh si lahan teh. Ulah nepikeun ka ngahgar teu pugu. Anggar dipajakan mah pan kudu. Kitu nya urang salian ti tani teh urang ngurus kukut-kukutan di lemur aya ngukut eme, ngukut kelenci atau ngukut marmot atau dijual pan marmot mah loba duit, nah sok duit-duitan. Marmot we urang piara yang loba duit. Marmot mah babari. Sekali disada ge duit hungkul marmot mah. Duit cenah tuh. Gitu baraya nya. Ieu mah da simkuring mah da ngobrol we. Masihan motivasi khususnya ka simkuring meureunanya umumna mah meureunan lah kanu ngadangukeun we kanu ieu. Gitu ya urang daripada aprak-aprakan teu pugu. Daripada nuntang lantung teu pugu khusus ka pemuda ieu mah ya budak pemuda. Sok gerak garap kebon anu kolot daripada ngahgar teu puguh mah. Keur sampureun urang jaga, henteu kaala ku urang ceuk kolot teh mah geuningan ku anak incu urang atuh, teu ku anak urang, ku incu urang. Kitu. Teu kaala ku urang mah bisi teu ka halaman teu ka umuran ku urang. Kitu. Nu penting mah urang berusaha lah. Dina sagala rupa oge, dina sagala bidang oge urang berusaha pokona mah. Ulah eureun tina usaha, urang berusaha. Masalah hasil jeung teu hasil mah eta mah Allah anu nangtukeun nya baraya. Mun sakitu wae penginten simkuring da capek hae nyarita mah. Ngawak-wak wae mah. Mun sakitu wae nya. Assalamualaikum.